Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Kansa Katine. Alhamdulillah sing kuring dina dinten ayeuna bade ngerasakeun ka bumina Bapak Iman. Anjeunna salah sawios anu sok ngadamelan sapu awi cenah saurang teh kitu. Untuk abi ayeuna bade ngerasakeun kateun anjeunna. Mangga. Hayu, tonton terus. Singkuring tos aya di bumina Bapak Iman. Pemandangannya bagus-bagus di daerah Cijamuer. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Biasa nu damel. Oh, damel. Alah. Perasaan yang among tadi, A. Enggak. Ngadamel naon itu, A? Kita enggak damel sapu. Oh, sapu. Sapu awi mah, ya. Mohon. Oh. Atau sabaraha tahun ya kana ngadamelan sapu ieu? Sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Ari asal asli ti di Cijamuer. Abi asli Ciwidey. Ciwidey. Nikah ka urang Soreang. Nikah ka orang Soreang. Kan kadus urang kali hiji. Urang kali hiji. Ari nami teh saha? Nami teh abi teh Aiman. Sergio Pandek. Aduh, Sergio Pandek. Sergio Pandek. Sok bilih bade salam-salam kamu anu wargi-wargi di Ciwidey atuh. Ah, sok bilih bade salam-salam kamu saha, kamu Mama, kamu Rayi, kamu Uwa. Mangga sok. Terus cekap. Tapi di Ciwidey nage tiasa gitu ngadamelan sapu atau napi tiasa di dieu. Itu biasa di dieu. Oh, tiasa di dieu. Saya kana 5 tahunan gitu. Iya, sekitar 5 tahunan lah. Ya pokoknya mah itu abi teh yang terang ieu misalna teh ka mana? Ieu teh ka Bandung. Ka Bandung. Iya. Yang jadi ngancleung gitu nya. Iya. Ngancleung. Aipun istri ka mana atuh? Ah, ka aya. Teu aya. Iya, menuju shopping. Aduh, shopping wae cenah. Mohon simkuring ge lah. Etang-etang amungan tadi gitu nya. Ya. Tapi dah kita tangi mah tangi kan, tapi jarang kan gitu amang Ya. sepertos ngobrol sepertos Ya. kieu gitu. Ya misi sibuk lah. Nah, gitu. Pokoknya mah kena mah tinggal we tonton di channel abdi nya Kansa Katine, dirinya pasti aya. Ieu tayang tapi tayangna tabuh 4 sonten mungkin pangintennya dinten Jumat nya kaping hiji. Pasti nonton lah. Ya, sip. Penghilap set. Iya, siap. Tas like Iya. komen. Hari ieu teh kumaha janten ngalah-lawi gitu terus cekan potongan tekan dipotongan poekeun heula poinnya nya dipaekeun sadinten. Sadinten. Tapi ai ti awalnya nyandak ngadamel awi gitu ti kebon dugikeun ka janten paling sabaraha hari ah? Ya, sekitar 3 hari lah. 3 hari. 3 hari teh setiasa ka ical ya poinnya. Semingguan 2 kali. Oh, seminggu 2 kali dinten naon we? Salasa sareng Sabtu. Salasa sareng Sabtu. Ai Kamisna kan biasana osok. Ya jarang anu ieu barangna nuju kirang gitu. Oh, kirang pemirsa cenah. Iya, Barang pemirsa. hari harga per kodina sok sabaraha tang ical. Ke Langkung. Nya anu menuju Mirah enak teh. Ayeuna teh Iya. Mira. Kami ka Bandar we teh 10 25. Ka Bandar mah. Nya. Ari diajarkan lumayan we gitu lah. Ya, lumayan. Aya saya sareng rumpangan. Tah, Buruhan rumpangan. aya keur ngopi sareng ngarokoknya. Iya. Alah. Eta nomor hiji nama. Ya komo ayeuna nya nuju saresitkeun nya Ya lah. barang damel tandingan Ya, aduh, ada naon-naon gitu. tah gitu. Ku ayana si corona teh ya eta pangintennya Ya, bari ngarokok ah. atau cekap atau Cekap. Ya.
sampai saya bungkus. Nuhun siap. Mudah-mudahan sing yang rezeki lah ya kena cenah kanca kapinangnya. Seueur lah Nah, amin. sing langsung terkenal. Amin. Seueur penggemarna. Amin. Sing aya peningkatannya. Amin. Ya nok bili-bili gitu, bili aya nu bade di salam-salamkeun ka warga-warga di Ciwidey gitu kan, ieu mah orang Ciwidey cenah saurang teh gitu pamirsa. Anu marah di daerah Soreang Cijamuer nya rupina di Desa Sukanegara panginten di Lemur abi keneh gitu tatangi, cuman abi jarang amengan gitu kata tangi gitu soalnya abi teu aya wae di bumi gitu. Kalau san pisan enak nuju nyalase abi aya di bumi mata katenan gitu. Eta teh sagala tina awi gitu. Ya serba tinawi lah. Cuman paku hungkul Paku hungkul gitu nya. Tuh pemirsa cenah sagala tina awi timimiti gagangna panginten teras kana sapuna teras kana talina itu serba awi pemirsa. Bilih priyogi panginten kana sapu awi nyalingi we lah ka dieu dongkap ka Jamuer ka bumina Bapak Iman. Istrina pun bojona teh Bu Dede Dirnawati ya. Ya. Ngan karasan anjeunna nuju teh aya cenah eta teh nuju shopping panginten. Da nya kamari meureun tos dinten Salasa tos nical sapu tah teras enjing teh panginten nical deui gitu. Bapak Iman hebat 2 kali bayaran panginten dina samingona ya. Gede itu. Tapi lumayan kan? Lumayan. Ya. Menyangkeun tuang. Ya. Gitu. Menyangkeun emak. Nah, itu menyangkeun mah biasa, menyangkeun tuang biasa. Nya sakitu atuh anya panginten abi meureun teu seueur teuing anu ditaroskeun pangintennya mung abi hoyong terang hungkul ya. Jadi ieu da meureun lamun hoyong terang ti awal dugian ka akhir, dugian ka beres, udah ka kebon gitu kan ieu meureun Aiman menuju sibuk pengen gitu tuh biasa tapi tinggal we anu ka depanna gitu pasti aya abi milarian nyerangan Aiman nyana awi ti kebon langsung di sana ka bumi terus di bikin kumaha gitu insyaallah kapaeun gawe bakal aya nya tuh sakitu wae lah ti Bapak Iman pangintennya obrolanna paling entos sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.